bohong. Tagal na. Papanin bali ng lakad. Ay tuna ako talupo. Selamat menonton, jangan lupa subscribe dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Jack Sunda Channel. Saya berada di Kampung Cicadas, Kecamatan Sindangbarang, Desa Mekar Laksana, Kabupaten Cianjur. Di belakang saya ada rumah Ibu Resmi yang tadi saya ngobrol di warung. Dan inilah kondisi rumah Bu Resmi. Kita akan melihat seperti apa rumah Bu Resmi ya. Oke, simak video saya selanjutnya. Jadi bumi itu nyalira ya Bu? Nyalira ya. Ya hayam gagaduhan sa Kagungan nih gaduh sakit. merenaknya. Gaduh kos batur ngingu doma ngingu naon imah eta hayang. Omong ulit arem Oh kanang nate dihanap ya. Itu paragian namanya no. ya pada ngenogeunana eta. Lagi ngenogna di luhur. Ditinggalkeun ku si bapak almarhum teh kuat kuliah bohong. Tagal na. Papanin bali ng lakad. Ay tuna ako talupo. Ka dah dito na. So ku bapak kira ko tahawatos gitu. Kanini-nini. Oh jadi listrik break ya. Stop kontaknya ya. Stop kontakna apa ieu mada eta non teh tuh. Tos ieu meureunnan koslet geunana. Oh Da mau. teu gaduh nu ngomean mah hese nih Pak. Oh mau. Aya nu kaluar mah teh yen hiji teh kedah diganyel kana. Jadi lampu disco ya. Dapur oge nih bak kompor. Tinggal gua pasok kalau bak. Di Sanggit teh. Iya dapur soalnya itu kohok. Sanes ieu mah kamar itu dapur mah pas sareng eta tampianana eta. Aya tanah mah agung ieu teh. Oh iya WC-na sumur timba. Ini tempat sholat. Tebing di ditu anu di eta naon teh. Abi mah agung nama. Dan ini kamar. Hiji anu di Cianjur hiji rumah. Di Jakarta hiji. Anu bungsu mah ka acan teh ka Darabi. Enta ka Bandung meureunnan tah di ada di desa aya pedang leut. Tahun Oh sering ke Jakarta ya ke Pubur mah. Nah, gajina alit atau teman-teman. Sabaraha?
Iya turunnya nanti. Aduh, Aya nama 2 juta 18 paling ge gajian udah teh. kali apa biayaan eta nu bungsu SMP nya atuh urang teh atuh karena dipiahkeun pupus ku bapana teh kelas 2 naikkeun ka kelas 3 sejak keun mae dahar piraku untuk piraku aya nama resmi mandiri mah teh sorangan keun mae saung butut oge keun mae mah saung urang tapi nama ieu heman mah alhamdulillah jadi urang ada liara teh dibagel bae